ngan abah meureun disarwakeun gaji jeung si Ebit. Tong sakit tuh teh atuh disarwakeun jeung nu anyar atuh. Ari di imah kararasa kasih kakek nengan. Oh si Ebit, aya si Ebit, naon si Ebit? Bet. Ay naon ba? Hah? Ay naon? Mana gawe si kakek? Masih gawe kakek. Aduh, mana mah setia kawan euy jeung urang. Lah kumaha kitu? Hah? Lah kumaha kitu? Kumaha tagalaban meh teh pan ditaunkeun ku urang sateu teh gawe di si kakek teh. Heeh, masalah naon teh? Hah? Masalah naon? Pokoknya di kawari gawe pokoknya mah maneh mah teu ceug sia. Masalah gawe kamari, teu ceug. Heeh. Masalah naon? Abang teu ngarti umur sahabat teh. Teu ngarti urang ku abang maksud naon? Astagfirullah can ngarti keneh wae. Eta kamari nih manehanana urang dicarekan ku si kakek sia teh. Oh, masalah bapak galeng. Oh, eta mah urang mah kan kamari perjalanan lagi ku kakek. Teu mang pas galeng urang mah bah. Aya abah kan anu naplok galengan. Urang anu mapas jalan. Perja si kakek dah bah. Astagfirullahaladzim, maneh mah teu setia jeung urang teh setia maneh mah euy. Kuduna maneh ke istirahat teu gawe deui di si kakek, sia teh teu kudu kan. Bae bah, aya kitu urang datang si kakek aya urang perja bah yuk. Ayo. Yuk. Nah, dari sore si abah euy. Dari ngasep perasaan teu boga hutang ka si abah, rek naon ya? Sampeurkeun heula koe. Gara maneh sia teh gawe kredit we sia harita. Ari abang ngan hayo nyakit urang itu. Hah? Aya abang ngan hayo nyakit urang gawe teh. Geus buku maneh anu salah sia teh nyarekan nama ka aing sia teh tuh kakek teh. Salah apa aing dipecak ku. Nah, abah mah hayo nyakit urang gawe teh. Ieu teh naon ari wah di kebo di ieu di buruan urang teh naon teh. Lain si abah gawe teh ngan hayo nyakit ka urang ke. Gawe naon teh abah mah itu abah teh deui. Teu naon-naon kamari naon sia teh taeunkeun lah. Abit mana mah ini kayak itu mana mah bener. Sabarek naon atuh ka dieu? Perlu we ka maneh. Diuk rek perlu mah diuk. Lain aya naon rek naon ka dieu teh abah maksudna rek naon? Arek naon? Geus gawe ti mana eta mah mau pacu deui. Pokona mah urang mah arek lu gawe deui ka maneh. Naku naon atuh kamari da arep abah weuh datang. Hah? Weuh datang kamari arep da urang teu ngeureunkeun ka abah. Make tegeureunkeun sagala. Kapan abah nu mantog? Da urang berarti teu ngeureunkeun. Aduh, pan kamari urang dicarekan ku maneh sagara aya anak buah maneh teu euceun. Naon abah nya rek gawe deui mah. Jeung urang. Heuh kan pokona mah gaji mah sarua jeung si Ebit kitu lah abah mah pokona mah. Aduh, tong sakitu. 40.000. Tong sakitu teuing atuh kakek euy. Aya nama kieu we abah ti urang mah eta pikir-pikir heula ku abah bisi ngarasa hanyakah hega pikir-pikir heula. Urang rek ini teh aya penting. Hege ku abah pikir-pikir heula tah mah. Aduh gaji 40.000 mah kana naon coba. Ari teh di gawean da urang teh boga pagawean deui. Tah kitu we tu urang abah pikiran matang-matang ku abahnya ulah ngarasa hanyakah engkena. Lamun arek keur digawe ayeuna hayu tuturkeun ayeuna urang ka sawah bareng jeung urang ayeuna arek mah. Ari teh digawean putuh euy. Dagon. Kitu tong sok loba mikir, hayu rek gawean buru ka beurang. Ayo kalau bakan acara we. Hayu atuh. Astagfirullahaladzim, sia teh can mantog ka sawah gadon ngopi sagala teh geus beurang oge. Saha nu ngopi? Urang kalak gek saha nu lain urang lain. Cara mantog bisa mata. Hayo mantog ka sawah. Kara manggek. Ayo mantog ka sawah. Allahu Akbar. Aing mah. Parale gablek pagawe teh ayo buru kana ini. Tunggu digiring ke kamari. Kakek. Heeh. Encan, nak mau kitu. Hayo ngopi euy. Yang ngopi. Heeh. Oh. Ning tuh si kakek. Datang sekarang. Naon ribu. Hayo ngopi teh euy. Hayang ngopi. Yang ngopi urang hayang ngopi teh, hayang ngopi teh. Pan si keneh beu teh ngaropi kunaon saya ngopi deui ya teh. Wah, maksudna ayeuna ngopi deui ke. Ampu kana ngopi teh bina-bina teuing ai mah. Kana ngopi teh. Cik atuh rada sangker lah begitu ngaropi coba. Oh, hayang kumaha tuh bahnya. Waktuna deui. Ayeuna kana ngopi kakek. Nama kieu lah ngeus aya hayang ngaropi mah. Nya meuli ka warung ngan ieu tatarucingan urang tebak heula lamun katebak meuli ka warung. Tatarucingan. 20.000-eun kopi 2 20.000-eun tah duitna ge. Coba sok. Taksir lah, taksir kurang ka taksir lah, tarucingan kitu mah sok naon coba sok. Tangkalna hiji, buahna 2. Tangkalna hiji buahna 2. Heeh.
Si goblok. Oh, eta tanggal hiji bulan 2 kan? Heeh, naon? Eta. Naon? Iya dah. Kana por. Ada lalaki. Ieu, Goblok. aing kana porno asa teh lain bangunna teh. Naon sih mah kana porno wae na naon. Abah, ieu eta kan tanggal hiji. Memang Ada eta dua. mah lain kana porno lain. Salah. Oh, sudah. Salah teteh. Sok pikiran Enggak ada. deui abah naon sok pikiran deui heulana. Muncang. Hah? Muncang. Ah, loba bujang abah. Loba. Apa sok dua nih ngarempet. Nah, kana hiji bulan 2. Oh, pokona mah sok. Tanggal hiji bulan. Ba, naon coba? Ya. Geus bogoy keur mikiran. Sok piraku teh ka eta. Imu kana porno wae jelema eta mah tah. Heeh, nya teh kana porno. Naon teh kieu teh mah. Sugar deh, atuh kayak terlibat dah yang duit teh kayak. Jangan Memang eta hayang duit aya kana porno mah. Oh, jauh. We bisa jawab naon Gua sok. bet heula sok saurang. Saya ku abah Tanggal ulah hiji pikiran. bulan 2. Hmm. Nanya. Awak. Awak segala. Tukang ieu. Kanan. Lieur bah ame ka jeung awak segala. Teu ceureuh. Nyaho. Naon? Lampu di kota. Lampu di kota. Di kota naon itu maksudna? Lampu di kota nih dua nya tihangna hiji, lucor dua. Stopan. Hah? Stopan. Di jalan. Oh. Apa? Duit kan kuari kopi. Hah? Kan kuari kopi. Duit. Heeh. Lah ngopi mah isukane dae namang seberang. Astagfirullah, ai ka taksir teh kitu sih kakek. Karunya si Abah tuh, Bre. Karunya si Abah. Yo, nah kita waktunya seberang ya. Kopi mah isukan deui we balik we ieu nama. Pan aku benih ayeuna banyak. Ka taksir Nah, gua hai. bener euy. Kalau benih ayeuna nya. Jadi bisa kagak kok beda isukan bae cenah. Kena lah isukannya lah. Isukan bae. Isukan lah. Oh, terserah Aya kene we, aya kene we. Hah? Aya kene we. Eueuh, asukan deui we gampang. Isukan deui. Heeh. Balik atuh ayo. Isukan kompena isukan lah. Geus lah. Heh, kenal lah. Pamirsa boga henteu. Tah, heuh kapir masa ayeuna. Sok tanya ku kakek. Tanya ku Abah, tanya ku Abah, Tanya ku kakek. Tanya ku Abah, tanya ku Abah. Tanya ke tanya. Sok pamirsa gaduh teu tata rucingan mangga urang tebak ku kakek gaul sareng si Abah sareng si Ebiet ayeuna keneh ditebak langsung lah pokona mah. Ayeuna sok arek balik-balik kitu ah. Arek balik mah ka taksir geus ku Abah, geus balik kan mah geus. Geus mantap ya, parang bawa dah. Parang bawa dah ngegadak ieu, pacu ya. Jadi jeung nitah. Geus mantap. Oh, atuh mah kan anu bawa ke kakek atuh mah. Yakin salutas jelema eta saurang teh ih gablek pagawe teh kitu patu nitah kadunungan sia goblok.